nu mantap kajen teuing kumaha ge tetep horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta. Aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ti mimitina memang eta teh bakal piimaneun, bakal piislameun. Atuh bada akumna ku Gusti Allah diciptakeunana engke sesuai jeung aturan. Nomor kedua aya nu diciptakeun ku Gusti Allah ieu moal piimaneun, atuh diciptakeunana mah hiwal ti Gusti Allah. Dina aturan-aturanana nu mantap lamun urang ngembalikeun kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah geus urang ti eueuh ka aya di aya diurus ku Gusti Allah haju kuari daek ngadengekeun pangajian-pangajian salat dan lain sebagainya ieu moal henteu kadituna berarti Allah teh endeup ngajadikeun fariqon hada golongan anu menang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajen teuing dititahan ge harita tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese. Urang mah kuari kan nu normal ye heueuh nya herannya. Urang mah heran ka Josbus. Padahal mah jana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi jana teu iman ka Gusti Allah heran. Nu dianggap kamari ieu sugan teh si Obama bakal iman tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah George Bush. Bill Clinton datang ke urang sugan teh mah bakal iman horenganan kos kitu padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir. Tapi si Junaid mah urang lembur teu nyaho ka ler kidul ka Hollywood teu nyaho ka Citra teu nyaho. Beuh kopeahna ge teu ganti-ganti geus beureup. Ka masjid deui penyaho ka pangeran mun ditanya Junaid di ka mana masjid nek naon salat nyembah ka ka pangeran sia titaku saat nyembah aing menyaho bae ngaji sugan titaku masih maing ge ngaji lain sia ibadah ka Allah menang kita menang kita ngaji mantap ke si Junaid bisa andasa jawabna sia mun salat titaku masih maing masa kadang nita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah. Emang siang ngaji di mana? Aing mah santri 20 tahun. Palingan sia bisa baca kitab. Henteu aing baca kitab mah. Bisa. Emang sia di pondok ra kieu kumaha? Aing mondok nonton TV bae aing. Tapi teger batinna. Tuh. Iya urang mah ieu. Namrud. Nyana nyahueun pangeran teh Allah. Firaun mah tadina mah nyahueun jasa malah pangeran teh Firaun ngan kabelah dina takabur haji jandung aku pangeran jadi kan aku pangeran tadina nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal ardi Firaun nyahueun tapi kabelah dina takabur ngaku pangeran pangeran kecuali aing awas ya aing bisa ngahirupeun bisa pangapaeun coba kos kumaha dua jelema nu hiji ketrok paeh tuh nu hiji diantep hirup aing pokona mah cak aing pae cak aing hirup aing mah bisa maehan bisa menghirupan cak anu neuleuh otakna sakitu doang pangeran eta pangeran Firaun eta kos geus awas pokona mah nun teu ibadah ka aing ayan ku aing ibadah aing pangeran masyaallah aya nu ngomong apa pangeran sok ngising lalu ngomong bisi ditanyakeun doang ai pangeran keur kumaha tuh keur ka WC urang boga pangeran ngising teresepannya tapi kan Firaun ngising Namrud ngising manya pangeran ngising tapi tetep aja aku pangeran Masya Allah innahum muttakhadus syayatin nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan jeung setan ittaqadus syayatin musawarah yana jeung setan dipilih bendera koneng ya berem ya mana deui tuh cak sia teh bata ieu ittaqadus syayatin auliya min dunillah haju wa yahsabuna annahum muhtadun nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu menang pituduh teu karasa bahwa nyana di jero kakafiran teh pajar teh bener teu ngarasa di jero kamusikan teh pajar teh bener boga rasa bener bae nah ieu gara-gara setan nu mantak sing hade di awal lagi awas setan
mantak ka dieuna ge ieu nu mantak kabagi dua lantaran ieu jelema teh terjerumus ku gangguan setan, ku ajakan setan. Urang sing teger ku ari. Antar ka mana ye? Ka Cilongok. Neuk naon? Ngaji. Ngaji. Keke tungguan. Tungguan. Iya, mana. Ada. Oh. Bener. Kayak tungguan lah ya, makanya pakai samping kan. Ganti lah celana. Geus. Ke celana. Ayo geus. Cak bawa depan cenah gaji. Engke ye aya perlu saya sagede ngata. Syaitonir rajim. Setan lo bisa bae eta. Ya Allah, dek gaji tengah jalan, aya nu ngajak ka Karang Bolong milu. Aboh, budak, teu kira-kira. Dek gaji, aya nu ngajak bisnis milu. Kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae dek dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka dohor. Jang ka akhirat ceuli aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, mata aing dek di eusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, hate aing dek di eusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ieu teh ti Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu terus bae. Dieusian ku dunia bae, dikunci ku aing sia toko. Geus. Ayeun, pokona mah datang ka dor aing ngaji. Takadanan ku kitu. Jelema model salat teh modal salat. Ulah haju HP di bawah HP ku aing sia deuk diteundeun heula sakedeung aing saparapat menit ku aing parapat jam leutik teh saparapat menit mah saparapat jam aing pepegatan jeung sia ulah sok neng-nong sia heula diteundeun ku urang di imah ulah dibawa ka masjid ulah itu teu kuateun ka masjid bae kudu HP dibawa diteundeun di hareup Allahu akbar dek eureun ieu haram teu eureun neng-nong barang di deuleu remotna etana dangdut goyang lain Allahu akbar kabiro kan teu bisa tak kos kitu tah HP ku aing digeuteun lah sia tah 4 jam setengah jam geus pepegatan heula komo urang dek jadi wali Allah titah pepegatan secara total jeung makhluk jeung dunia ulah dipinuhan hate urang ku makhluk ku dunia pegatkeun ti urusan dunia jeung makhluk ulah aya nanon hiji be Allah ngomong bisa praktek coba ese jasa nu mantak pikih mah ku urang teh bisa diperdebatkan usul pikih bisa diperdebatkan politik bisa diperdebatkan ekonomi bisa diperdebatkan budaya bisa didiskusikan dan lain sebagainya hiji ilmu tasawuf anu jelema suluk geus boga rasa moal bisa didebatkeun hese sebab naon perasaan geus pindah asa deukeut jeung Gusti Allah moal bisa didebatkeun moal bisa didiskusikeun hanya perasaan jeung Gusti Allah asa ngadenge asa didengekeun ku Gusti Allah asa dideuleukeun ku Gusti Allah asa neuleuk ka Gusti Allah keindahan anu hese nyaritakeunana beungeunahkeun biasa pokona mah deuk beurang deuk peuting teh terasa aya Gusti Allah teh mun nyaritakeun terasa aya teh kapan perasaan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah teh leuwih deukeut tibatan tulang tibatan urat ganggerong eta teh lain carita tapi na karasa nu mantak teu bisa didebatkeun mantak hikam nyaritakeun teh eta teh nyaritakeun rasa jeung berbagai-bagai kitab-kitab sufi mantak beda-beda caritaan sufi mah lantaran manehanana teh keur aya dina sama Allah karasana keur aya dina ilmu Allah karasana keur aya dina korbu Allah karasana dan lain sebagainya engke ahli sufi jeung ahli sufi ngobrol padahal sarua pada jadi wali Allah ngan nyana teu bisa ngungkapkeun sebab naon perasaan beda-beda ngan aku rasa deukeutna jeung Gusti Allah naon eta eueuh makhluk kan di jero di jero hate eueuh makhluk eueuh dunia urang cicing di dunia tapi urang teu berpikir kana dunia urang cicing jeung manusia tapi urang teu boga pikiran jeung manusia jeung Allah kakarat geus ti dieu mah bakal dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah tah kadanan ku kos kitu mah heulanana ieu ulah-ulah atuh geuning setan urang lamun geus datang ka dinya mah setan ni diome ku urang setan bisa diome
urang geus datang ka derajat didinya tah urang geus pisah hate plek duniaan makhlukan setan kan kadeuleuk ku urang diomek urang digere sia ku aing sia aduh naon sia setan ulah sok digere-gere ieu ceuk getek alah sia sok ngagoda aing sia ka jeung ieu moal sia naon atuh cicing di dieu keur ngalilimpi doang ngalilimpi teh deuk ngagoda kan ceuk awas sia ku bisa diulinkeun ku urang setan indit sia ka ditu indit moal kagoda waliullah eta geus hatena mantep jasa Allah doang plek mantep tah lamun encan datang ka dinya kakara setan cicing di punduh cicing di pundak cicing di biwi cicing di bujur lamun awewe malolobana cicingna tadi dia tadi bool jeung disusu jadi lamun awewe leumpang teh sanajan eueuh susuan kaduna gede bae eta setan susuna gede amatnya cek setan Haji Junet yeuh padahal panjenengan teu ngagemblok teh naon leumpangna tapi kaduluna waduh epok cendol masyaallah parah tah eta setan teh kos kitu ya Allah ya Rabbina iya sih ade bisikan-bisikan setan ade orang moal kebeli hirup mantak kayak inu mantaknya na aya fariqan haqqa alaihi dhalal innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah nyana ngajadikeun setan sebagai kekasih sebagai sekutu sebagai babaturan nyana berkoalisi lah jeung setan sehingga nyana ieu bisikan-bisikan setanna per detik per menit kumaha cak setan bae lamun waliullah makumaha cek Allah ilham ngaranna ke dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah langsung komunikasi waliullah mah jeung Gusti Allah ainya nama langsung komunikasina jeung syaitonir rajim jeung setan-setan ta ieu sing hade sakumaha ti awal geus dicaritakeun setan na ieu ulah kagoda ku setan sakumaha bapak moyang anjeun ieu geus sing hade ente ulah kagoda ku setan naudzubillah datang keluar tina hak keluar tina kebenaran yakni datang ka murtad man naudzubillah min zalik wa min zalik jaga baik-baik sing hade nah ieulah nu pertama baheula Kanjeng Nabi titah ngabebener budaya Arab titah ngabebener karakter Arab supaya sesuai jeung Al-Qur'anul Karim khususna ka urang Arab umumna ka urang kabehan tinggal urang kuari introspeksi diri hati-hati lalaunan sebab urang hirup kuarit ngaler kidul ngetan ngulon deuk nungguan ajal doang geus kitu we teh monggeun ku Gusti Allah maka nu paling urgen saat eta ialah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa hayang instruksi ti Gusti Allah papaes jang nutupan aurat mantap ku Gusti Allah diinstruksikeun supaya nyiptakeun pakaian tina kapas melalui hujan jaradilah kapas melalui hujan jukut-jukut jararadi didaharlah ku hewan-hewan domba sapi jeung sajaban dijieunlah bulu-bulu tersebut pakaian ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa qad azzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha sebagai ampok-ampok Kangjeng Nabi Adam kepanggihlah di Arafah tidinya lah Kangjeng Nabi Adam langsung ke Baitullah wah Kangjeng Nabi Adam jadi Kangjeng Nabi Adam mantas di Arafah ka Muzdalifah ka Mina langsung ke Baitullah bentukna kakarak batu segede kieu nu diteundeun ku malaikat Jibril alaihi salam Baitullah Masya Allah jelema kakarak duaan harita nu pas ini harita mah
sugan pas ini kontrakan sini tanah sapira ganduaan bau ablag-ablag aye nggak omat-omat kade ulah sampaikan ka terjerumus milu karena ajakan setan kade cek Gusti Allah sedangkan cek Gusti Allah tadi di akhir pancak Gusti Allah inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun kaula nu agung teh ngajadikeun para setan-setan teh dijadikeun kakasih kanca-kanca persekutuan jeung jelema nu teu ariman jelema kafir mah babaturanana jeung setan tah nu mantak kade omat teh Gusti Allah ulah sok kababawa ku ajakan setan timimiti berpakaian sing hade ulah nuturkeun setan make aturan akhlak diturunkeunlah setiap saat para rasul jang nata akhlakul karimah imimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh terus datang ke Kangjeng Nabi urang kade aurat awewe teh kapan sakabeh awak tuturkeun aturan Kangjeng Nabi urang ulah nuturkeun setan kade ari lalaki mah baina surah war rukbah dengkul jeung bujal ringan lalaki mah tapi awewe mah ieu sakaujur awak kuku na nya nama termasuk aurat buuk na termasuk aurat kabeh geus pokona kudu disimbutan we geus kos barong begitu urang lamun neule di Mekah tah tanu bener teh kos kitu tah pakaian awewe mah urang mun neule di Iran pakaian orang Iran tapi di Iran ge teh kabeh karare itu urang lamun ningali di Yordan malah di Yordan mah hampir teu pati aya mah aya lobaan kene nu terbuka di Mesir ge lobaan kene nu terbuka tapi lobaan nu make kitu cadar Mesir loba Iran loba Irak loba tapi di Irak ge loba nu ulutudan beser wajeng di urang di Mekah sarua di Mekah nama hampir kabeh make cadar di Mekah nama Madinah tapi coba di Jidah nama hampir teu make calana orang Mekah teh kasih barloon teu haji mah gitu bae kade ulah nuturkeun setan cek Gusti Allah tuturkeun aturan Al-Qur'anul Karim geus di mana-mana awewe teu make aturan Al-Qur'anul Karim berarti nyana kagoda ku setan ya di lamun aya awewe teu make jilbab eta teh jurig lamun aya awewe kade leuwih tisna eta teh keur kagoda ku setan nyana teh keur kasurupan ku jurig lamun aya awewe kadele pingpingna teh mah jurigna ge tah mah ratuna lamun bujalna kadele raja jurig teh mah ieu kuari urang masyaallah kaluar we urang ti imah mana kuari nu make jilbab mana kuari nu make kitu rongres geus pokona mah terbuka kabeh ieu setan inna ja'alna syayatina auliya sing ade cek Gusti Allah la yaftinakum syaiton ulah kagoda ku setan ternyata kagoda kabeh ku setan terutama kaum awewe aya nu rapih jasa awewe teh masyaallah ieu mah hebat jasa make rongres hebat ai prak barang di deule digigir disoekeun ka dieu barang lempang pingpingna ge ka deule sial jasa masyaallah atuh kunaon disoekeun ai kamari mah aya nu rapih jasa make jilbab pohara jasa ai prak make calana ai jilbab dipake handap poho meureun Gusti Allah lagu jadi kemelutlah di Indonesia soal jilbab tarik ulur terus di zaman Gus Dur datang ke ayeuna can anggeus-anggeus satu sisi hayang anak sekolah make jilbab di sisi lain ulah datang ke ayeuna can anggeus-anggeus
tangges bahkan lo manu diusir budak sekolah lantaran pakai jilbab usir kita pindah sekolahna pabrik aya nu make jilbab keluarkan ribet pakai jilbab pokoknya mah geus menyudutkan soal jilbab di Indonesia pohara jasa lantaran di urang teh kapan dikendalikan ku Amerika tersepen orang Amerika di Indonesia anu make jilbab komo budak sekolah komo di pabrik mah sangat tersepen jasa adapun di pondok pesantren salu atau mah jalain Indonesia sabodo cekna lain Indonesia atau mah pondok pesantren mah belahan pedalaman Sumatera Pani secara nasional tuh menang jilbab. Kamari ieu geus bungah jasa kapan polwan diperbolehkan pakai jilbab. Menang saminggu tarik deui. Tidak boleh. Berarti kan aya pengendali di urang. Nah, eta keur carita tarik ulur seperti kos kitu tah, tapi gerakan Allah mah hese. Kumaha gerakan Allah? Tanpa dipandu ku pemerintah jelema make jilbab sorangan sanajan teu make calana jilbab dipake bae bloon jasa ka nyiroro kidul make jilbab saha nu bandu ieu pemerintah mah jangan ulah sakola tapi tetep bae make jilbab bae karyawan loba nu make jilbab bae komo ka pasar dan lain sebagai hatta bobogohan make jilbab. Masya Allah sanu mandu hese diulah pakai jilbab tetep okos zarah ketika Muhammadiyah ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah Persis ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah PKS ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah haram musyrik bejana ISIS teh bakal ngabongkaran kitu makam-makam haram musyrik budak leutik nang saha mandu zararah orok zarah orok zarah orok wabeh zararah kawali sanga hese teu bisa ditahan ieu mah eueuh nu ditahan halayang sorangan datang ka Amin Rais pegeleun ya cak Amin Rais teh diulah-ulah di musik-musik endahan pohara aju di lingkungan makom nagatun nyarieun non losmen dan lain sebagainya wah rarame mata kuari cicing banyak nak menitanya gimana itu cara sebodoh emang kenapa capek gua gerak Allah ese asal geus gerak Allah ese nanaon ge ese dumantak diurang tekan diurang ya bakal ya diurang di Indonesia teh ieu nu paling dikhawatirkeun ieu wahabinisasi jeung kitu syiahinisasi kumaha sih aing ngomong eta aing nurutan nu hebat padahal teu becus ieu untuk mewahabikan jeung mensyiahkan teh ya engke bakalna ieu dibere beasiswa baik di Indonesia maupun dikirim ke Iran atau ke Saudi Arabia nu dimaksud kumaha ieu 10 tahun ke depan supaya Indonesia benar-benar jadi Wahabi wilayah Sunni sebab nu ngahalangan ieu KBG adalah Sunni ngahalangan gerakan-gerakan politik gerakan ekonomi dan lain sebagainya nu jadi penghalang teh Sunni maka carana bae kuari mah Wahabikeun syahkeun eta mah kan geus aya digenggeman Amerika mulai Kiai Jawa Timur Jawa Tengah marudah bagaimana ini untuk mengantisipasinya musyawarahnya ada di ditu Jawa Timur, Jawa Tengah, anu tinggalin hanya Jawa Barat jeung Banten. Tinggalin jangan mah. Teu pernah aya musyawarah. Jawa Timur mah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi, Jawa Tengah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi, tapi Jawa Barat jeung Banten mah sana. Aya organisasi di Banten aya. Aya tokoh aya. Kunaon teu udah atuh di situ bae Banten mah. Mun golok mah bener terus diasah bae ti kuari kan jang naon mencit korban beda karakter geus kos kitu bae ai disebut tinggalin bung Banten mah ai maju henteu deui Banten mah geus kos kieu bae kos kitu Banten mah Jawa Barat teu batur mah geus menghasilkan gerakan kan Jawa Timur untuk mengantisipasi ini Jawa Tengah kayak gini akur ke para tokoh
baik kiai maupun politisi. Coba bagaimana kita, baik di organisasi maupun antar pesantren, geus ngadu tek, oh ya, Jawa Barat jeung Banten ente datanglah. Bagaimana Pak Kiai Kakulai, bagaimana lagi untuk mengantisipasi itu? Iya, cekulat atau bagaimana ya. Tidak, menurut Pak Kiai bagaimana? Saya sih nggak punya pendapat. Lantas bagaimana kalau nanti udah terjadi? Kan orang teu bisa kumaha Allah kan teu bisa. Eta kan lain jawaban atuh. Nyana lah mengharapkan lain umur kurang dijawab bagaimana Allah saja atuh nyana pas kitu mah atuh lain rasional ngaran. Dan kukula dijawab kieu bae. Sudah berapa tahun Muhammadiyah bergerak untuk memuhammadiyahkan bangsa Indonesia? Sudah berapa tahun dan bukan tidak dimodali. Itu yang namanya persib. Untuk mempersibkan Indonesia. Kucuran dana dari Saudi Arabia melalui LC. Keluaran dari Madinah dan Misro. Kurang bagaimana. Tetapi tetap aja karakter bangsa Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Banten, tetap karakternya tidak bisa berubah. Geus kebal jasa kan Muhammadiyah teh aya dikirim, jangan wahabikeun. Tetep bae. Kita ulah kunut enahan laluhur ya sapan kunut. Kieu. Kita ulah usolli ku Muhammadiyah enahan geleger-geleger. Usolli. Kuyangan Muhammadiyah. Kuyangan jageuna tuh. Anu usolli ulah gandeng teh engke aing kasinggung ya kana. Henteu usolli. Komo guru kula di Banjar mangaran almarhum majengan mumu. Oh gandengnya sengan mah. Usolli. Fardhu zuhri usolli. Cak anak mah patas berangkat budak usolli. Atuh kajeun anak mah ieu tah mah atuh. Oh, mantep jasa guys. Hese dek dirobah teh. Ya jarang nu jadi Muhammadiyah, jarang aya jadi walah malah Muhammadiyah jadi NU atau jadi Sunni. Kuari dek coba-coba. Emang tadi 50 jil. Modalan teteh sabarahat miliar atau triliun. Nurholis Majid geus dikirim ka dieu ulil absor, ulil albab jeung uli-uli jeung sajana. Tak apa dikirim. Ndek ngaliberalkeun datang ka dieu urang jadi tontonan doang. Ya, cara gue bingung kan Amerika guys, di Indonesia kumaha acak cenah ieu. Dikirim tokoh anu luar biasa. Nurholis Majid mah teu kira-kira kapan eta mah boga mitohana ge. Teu bapana itu Mustofa Bisri. Lain lalagan bentah mah. Pohara jasa 50 jil turun ke Indonesia jadi tontonan. Muhammadiyah ieu diurang lain saya tikan Muhammadiyah lain eueuh di ditu di kesempatan ka ditu naon gara Gintung di ditu na menes atuh tiba heula pan sakikieuan bae geus bae tah tetep hese tah diurang teh nah nyana tetep nanya ka kula Kiai itu gimana sih ini sebetulnya begini cepula. Di Indonesia ada Wali Songo. Sekarang jadi 10 dengan Gus Dur. Serinya. Tidak songo lagi sekarang. Jadi ada wali. Wali-wali itu jangan dikira mati. Wali itu jangan dikira meninggal, wafat, tidak mati. Ketika wali itu sudah bergerak, wah sudah. Sulit untuk diantisipasi. Jadi kita punya kepercayaan secara gaib. Di samping secara zohir kita antisipasi, gaibnya secara batinnya ini ada para wali Allah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Makanya di Banten enggak gerak. Dipasrahkan sama Maulana Hasanuddin sudah. Makanya kalau kita ke Banten tetap ziarah atau enggak zarah. Ziarah kita alhamdulillah, enggak zarah di mobil tetap.
harus soan di mobil salam ke Maulana Sohibul Wilayah. Itu juga kalau kita ke Demak di mobil saja, kalau kita enggak ziarah itu juga terus sampai ke Jawa Tengah Jawa Timur gitu. Eta kukula di bejaan ku tenang aja kula. Jangan gerak mah maranehanana. Ima langsung wa imanyana nempel ka urang kasurupan wali. Ya tuh masalah. Kadang-kadang kasurupan batur mah kasurupan ku jurig, urang mah kasurupan wali engke. Tuh, amin di mana puas naon teu. Aduh, Masya Allah. Ieu mahar tidak tetap urang jaga-jaga, tetapi urang make zohir jeung batin. Zohirna supaya rasional secara real, batinna urang mohon ka Gusti Allah dumadeheus ruruba ka jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah. Indonesia teh boga karakter seperti kieu. Kajunting urang Madura cicing di mana bae tetep nyana Madura bae heran Indonesia. Madura bae tetep urang kitu naon gara Demak cicing di mana bae karakter Demakna teu leungit. Banten kuari Banten pindah ke Jawa Timur Banten bae. Dia kok ini golok dia sih. Kitu bae teh urang Banten mah. Padahal mah nyaho bener nyaho teu. Nyau gagah jalan tegan kis-kis coba ya teman. Ya Banten dah. Ya, urang karakter di urang terus sekarang itu bae. Teu daek robah. 350 tahun, 3 abad setengah dijajah ku Belanda, karakter teu robah. Maka pengkajian Indonesia, pengkajian Amerika 5 negara terhadap Indonesia kesulitan. Ya saya ceknya Indonesia. Geus antepkeun bae geus. Kumanyana bae jeung Ige nyana ieu kan dijieunnan nyana Jokowi nyana ge geus rada leutik hate. Bener teh moal si budak ieu. Ya bingung cek kira ieu. Ieu kuari kan keur di wah tarik ulur nyana geus gede hate asana Jokowi mantep ya. So, tapi kan per detik ieu nyana masih cangcaya kan. Sanu nyaho Jokowi cuma teh udeng-udeng. Jangan percaya, aduh Gusti, asa Indonesia. Kuari gika daya langkah-langkah baru numantak ditarik kembali ke DPR, urang mah teu nyaho. Ah, ieu tak untuk mengantisipasi dan lain sebagainya. Urang mah teu nyaho rahasia negara eta mah, tarik kembali. Lantaran wah ini. Wah, gitu. Dah, pokoknya tenang aja. Beres dah. Sing hade cek Gusti Allah ulah datang ka goda. Baheula teh urang Arab di mana-mana tawaf di Baitullah teh nyana sataranjang teu make calana. Lamun lalaki diaturna tawafna ti beurang, lamun awewe tawafna ti peuting tetep da teh teu make calana sataranjang tawaf teh. Dengan alasan ceknya na ieu Baitullah teh batu anu mulia menang ti Gusti Allah, menang ti sorga nang Gusti Allah. Ku ayana sakitu urang ulah mawa dunia dideketkeun ka Baitullah, ai baju pakaian eta teh termasuk dunia geus urang toab sabelegenyeng bae ulah make nanaon. Pikiran kono kos kitunya. Baju mah dunia cakina samping dunia dan lain sebagainya geus ieu mah batu teh kapan batu anu mulya geus ulah dihijikeun nu mulya jeung anu hina ulah make pakaian sataranjang. Maka lalaki mah ti beurang di mana toab teh mun awewe ti peuting toabna teu barake calana teu barake cangcut aja. Waduh. Numanta Kangjeng Nabi teh titah ngadatangan orang Arab. Cek Gusti Allah wahai Muhammad bejakeun ka orang-orang Arab eta teh anu toab teh ulah sataranjang sabelegenyeng kos kitu teu bagus. Eta teh nutur-nutur hawa nafsu setan teh kos kitu kadang-kadang geus diatur teh berang lalaki peuting awewe lantaran manehanana atuh toab makan sakayangnya anak ujung-ujung nama bareng nya lalakinya awewe toabnya teu make calana.
mun kuari teruskeun urang ge betah. Betah teh lantaran kuari mah kapan rapat jasa. Lamun toab teu make calana misalna ye, misal nya rapet jasa asal ulah urang takroni bae nu deukeut urang. Ulah negro gitu. Tapi tetep bae urang sataranjang jeung nu hideung mah amper teu naek. Aduh. Iyalah. Ketika digenggerekeun ku Kangjeng Nabi titah ulah sataranjang hiji. Nomor kadua sehari-harina urang Arab teh make bajuna teh ieu mun awewe kadeleping-pingna. Mun lalaki sakahayang baheula teh kos kitu pakaian urang Arab teh. Lamun lawewe teh make kitu baju dibelah dadana kadeuleu ngagayot. Masya Allah, meureun kuari mun urang nyiptakeun urang Arab baheula tah waktu memeh turun ayat ieu tarolah urang nyiptakeun neuleum model di Hollywood. Emang Hollywood di mana Kiai? Cikupa. Tadi Citra tah kabelah ditu Hollywood. Lamun urang ningali pakaian orang-orang nu aya di Hollywood teh kapan sagede naon mah ka dieu cek urang mah dipake-pake teuing atuh sapira tali doang. Sapira tali doang di dia dihadap tali di luhur tali doang. Masya Allah, masya Allah. Di dalam kuki haji orang Cikupa, aja terkicep-kicep. Ayo jerona mah tapakur, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tapi terkicep lah iya ya. Ya haji blow on gitu. Nah iya ya. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wallahu alam bimuradi. Wa idza fa'alu di mana-mana manehanana migawe yakni alladzina la yu'minun jelema nu teu iman ka Gusti Allah. Bangsa kapirin musyrikin jeung munafikin migawe pahisatan kana kagolengan kajahatan kitu naon kamaksiatan kekejian model kasyirki wa ta'afi model syirik jeung ta'ab di Baitullah uratan sataranjang qailin nyana ngomong lana tu pupithia bin asainallah api kami mamu ta'ab teh ta'ab di itu make pakaian anu maksiat ka Gusti Allah ja tapi kami teh dititah ku Gusti Allah nage toab teh ulah make pakaian mentek dilarang lah ku Kangjeng Nabi. Wahai para masyarakat, wahai para jamaah ayyuhallab, coba cek Kangjeng Nabi makelah aturan-aturan anu sesuai jeung aturan Khaliq. Ulah sampai uulutudan seperti kieu dada ditembong-tembong buah dadana ping-ping ditembong-tembong buah ping-pingna. Pakaian lah nu rapi komo keur toab sehari-hari ge coba nu rapi. Dinasehatan ku Kangjeng Nabi sesuai jeung aturan Allah nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu rapi. Beretika. Ngomongna kumaha? Qalu. Cek urang Arab ye man. Ngomong teh sok sangeunana bae ye. Kami nu matak berpakaian kieu teh wajadna alaiha abana. Ieu teh turunan ti bapa moyang kami. Bapak urang, mak urang baheula kieu. Karakter bangsa teh kos kieu. Geus kami teh nurutan kajen ku kumaha ge. Budaya, ieu mah budaya man. Ulah sok dileungitkeun budaya Arab. Wajadna alaihi abana. Bapak moyang urang teh kos kieu ieu teh budaya. Ulah dileungitkeun budaya mah kajeun ku kumaha ge. Nomor kahiji, nomor kadua, wallahu amarona biha. Di Allah ge marentah kos kieu nu sabenerna mah. Paneta kasangeunahna bae tah ngomong. Hiji nya nyaritakeun bahwa ieu teh budaya. Ieu teh karakter bangsa. Ieu teh tuturunan ti bapa moyang ulah ditinggalkeun fakta deui nabihim ulah tuturkeun. Nomor kadua
ieu nu teu ngeunah nama man wallahu amarona biha Allah ge marentah kos kieu ka urang paneta nyedakeun ka Allah pan Kangjeng Nabi teh utusan Allah pan leuwih nyaho Kangjeng Nabi meureunanan ja Kangjeng Nabi teh utusan tapi atuh kunaon manehna nyedakeunana ka Gusti Allah ye nyanyahoanan mad ye ieu Allah marentah kos kieu ka urang ye sia mah budak kamari teu nyahoan naon sia mah ngadaruihna ge pandeuri tuh ka uyah pantungtung nama aduh ta ieu wajadna 'alaiha abaana wallahu amarona biha dua nyana jawabanana hiji urang teh ieu tuturunan ti bapa moyang ieu teh budaya Arab ulah ditinggalkeun tuturkeun nomor kadua memang Allah marentah tidak ieu masyaallah kuari urang lamun nyaritakeun budaya-budaya di urangan henteu ditinggalkeun pohara jasa geus puguh budaya Bali geus puguh budaya Jawa geus puguh budaya-budaya Jawa Barat urang lamun neuleuh budaya-budaya berpakaian bae heulanan di Bali mah kan kos kitu lamun urang ningali Jawa Timur budayana kos kitu Jawa Tengah budayana kos kitu urang ka dieu ka Jawa Barat lamun di Jawa Barat deuleu coba budaya Bandung parahyangan nu sok disebut make kabaya teh baju kabayana pancarang di dieuna kan terbuka sakieu buukna ka dieu make konde bukan ditambahan ku daun cau bulat belit eta budaya parahyangan eta kos kitu urang lempang deui ka dieu ka Karawang pohara jasa urang Karawang mah terus datang deui ka dieu ka Subang eta budaya parahyangan ka dieu ka Karawang kos karari itu tah mun ditanya euy budak Karawang ieu mah tuturunan ti bapa moyang urang ulah ditinggalkeun sia masuk macem-macem bae eta lamun deuk hajat teh juk ka ditu make lisong make naon teh karana aju digantungkeun teh ancak eta budaya tutukeun ngaranna ulah sok disapirakeun lantaran ieu hajatan kabehan cek nya lain manusia bae jin ge milu hajat geus juri ku urang kitu kudu di suguh cek nya lantaran lamun nyana teu disuguh engke datang ka dieu tungtung nama engke bararau ke kabeh ge nyana kumaha lamun milu dahar jeung urang pannyana mah lain deui alamna engke sayur ditoel ku nyana sangu ditoel ku nyana engke bararie nu mantak suguh ka ditu teh budaya kolot urang baheula make lisong nu gede ka ditu ayo kada ka ditu sot beres pu lisong 5 sogo gede kieu cucur sagala bakakak sagala naon atuh budak angon maneulekeun men ieu ceknya mantep jasa ya beres anu ngancak na balik budak angon ka di Jawa ieu horeng jurig na nyana horeng teh baheula mah kos kitu lamun deuk hujan sing ade mana cek teh budak botol urang ayun-ayun botol ayun ambing nih keur naon ieu keur ngasuh dah botol si diasuh di ayun-ayun sampai ulah hujan segala teh di botol mah pantil aku hujanan saat ini dadan guludug terus bae terus sempak dibalangkeun terus ka kenteng eta budaya eta ya Allah lantaran guludug terus bae sanajan geus di ayun-ayun ge na nyana neangan halu kuari mah mau godean tadi mah botol kali mah halu panjang jasa begitu ditanya nu nanya ditutugeun bae wah aing pugu ye beusi kahujanan siap tuh nyatanya ka aing budaya urang teh kos gara itu Masya Allah dilengit-lengitkeun ku kiai lalaunan ulah cukup ku babacaan bae ulah make jeung sugah-suguh kitu lantaran eta teh mubazir ya geus teu kudu nah kuari mah ku babacaan bae geus lamun hajat
supaya ulah aya jurig datang ke imah maca sholawat 4444 cak nu boga ieu mah puyeng neng mah deuk hajat kita baca sholawat sakumaha deuk jadi wali teh ya budaya tah idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha abana iba tuturudan ti bapa moyang bari Allah ge jam marentah ge gol Muhammad bejakeun innallaha la ya'muru bil fahsya sanyana Gusti Allah teu marentahkeun kana kapasad kana kazaliman kana kemunkaratan kana dora kamaksiat kekejian teu Allah mah teu marentahkeun model kos kitu nomor kahiji nomor kadua eta nyedekeun ka Gusti Allah atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun apakah maneh ngaromong ka Gusti Allah kana naon maneh teu jao maneh nyedekeun ka Gusti Allah sangeunahna abang sungut teu letahan letah teu tulangan sangeunahna bae pajar Allah nu marentah atakuluna apakah maneh ngaromong 'alallahi ka Allah ma la ta'lamun kana omongan nu maneh teu jao nyedekeun ka Gusti Allah pajar Allah marentah kos kitu taya hamzah istifham inkar teu Allah teu marentah model kos kitu kul bejakeun Muhammad ka anjeunna amara rabbi bil qisti Allah marentah pangeran kaula marentah kalawan jujur kalawan adil hiji wa aqimu jeung maneh kudu ngararadegkeun diri maneh wujuhakum menuju masjid atawa menghadap ka Baitullah inda kulli masjidin dina nalika setiap salat wada'u mukhlishina lahuddin ibadahanlah Gusti Allah dengan ikhlas saikhlas-ikhlasna tilu bejakeun Muhammad hiji amara rabbi bil qisti lamun urang neuleuh dina ayat lain qisti teh di ditu dina caritaan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah nah kadituna bil qisti teh bahasa tauhid la ilaha illallah aqimu wujuhakum tangtungkeun ajegkeun awak anjeun wujuh teh beungeut tapi nu dimaksud awak majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull inda kulli masjidin masjid teh tempat nu dimaksudna mah salat jadi min itlaqil mahal wa iradatil hal lempeng nama Muhammad bejakeun ka urang-urang Arab khususna umumna ka sakuliahing manusia amara rabbi bil qisti pamarentah Rabbi pangeran kaula titah nauhidkeun ka Gusti Allah dengan sajujur-jujurna dengan bahasa la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah hiji ketika geus maca kalimatun thayyibah iman ka Gusti Allah di jerona aya parentah salat wa aqimu wujuhakum lempengkeun awak tangtungkeun awak badapkeun ka Baitullah salat inda kulli masjidin dina nalika salat nomor katilu wad'u ibadahan Gusti Allah mukhlishina lahud ikhlas ulah aya kasisi kagigir ulah aya muatan-muatan ngaji ikhlas salat ikhlas zikir cerita salat silaturahim ikhlas dan lain sebagainya kudu ikhlas ieu mah keur salat mukhlishina lahuddi yakin kama bada'akum ta'udun sakumaha mana diciptakeun ku Gusti Allah tatadina walam takunu sayan teu aya urang kabehan eueuh aranjeun kabehan wahai urang Arab teu aya ku Allah diciptakeun aya haji hirup sanggeus sahirup diurus ku Gusti Allah ta'udun kepae bakal dibalikeun deui ku Gusti Allah hirup deui gampangeun Allah deuk kahirupeun boro-boro anu geus aya kemudian dihirupkeun deui cacak-cacak nu tatadina urang diayakeun dihirupan Allah maha kawasa komo ieu mah geus aya pae dihirupan deui babarieun jasa Gusti Allah mah
nu mentak engke begitu dibalikeun ku Gusti Allah jaga di yaumul kiamat teh bakal kanyahoan manusia teh aya dua bagian fariqun hada wa fariqun haqqo alaihimud dhalalah sabagian aya anu menang pituduh yakni anu iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah didinya bakal ditendenan bendera mukminin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fariqun hada nomor kedua wa fariqun haqqo alaihi dhalalah sabagian deui anu nyata-nyata kasasaranana yakni dhalalah teu iman ka Gusti Allah di bawah bendera para kafirin bendera Firaun bendera Namrud bendera Abu Jahal bakal berkibar ke di ditu termasuk bangsa bendera-bendera meuli caritakeun nu koneng aya nu beureum aya ieu nu mantap kajian teuing kumaha ge tetep horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ti mimitina memang eta teh bakal piimaneun bakal piislameun atuh bada akumna ku Gusti Allah diciptakeunana engke sesuai jeung aturan nomor kedua aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ieu moal piimaneun atuh diciptakeunana mah hiwal ti Gusti Allah dina aturan-aturanana nu mantak lamun urang ngembalikeun kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah geus urang ti eueuh ka aya di aya diurus ku Gusti Allah haju kuari daek ngadengekeun pangajian-pangajian salat dan lain sebagainya ieu moal henteu kadituna berarti Allah teh hendeuk ngajadikeun fariqon hada golongan anu menang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajian teuing dititahan ge harita tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese lamun urang nyaritakeun kos kitu urang bakal bingung nu sabenerna mah lantaran anak Nabi aya nu teu iman Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak masyaallah anak anu dipake kadeudeuh Kanan ngaranna begitu ku Kangjeng Nabi Nuh dirayu dibujuk dirayu supaya milu ka kapal tetep bae manehanana teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh dicarekan kapan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Nuh teh lantaran nganggap anak lain turunan anjeun teh bakos kitu lantaran teu iman anak nabi anak rasul kafir urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bapa ku anjeun Azar eta kapan bapana teh tukang ngajualan patung nu mantak perseteruan anu sangat luar biasa antara bapa jeung anak bapana teu iman ka anak pamajikan Kangjeng Nabi Lut anu tadina sagulung sagalam tapi ternyata teu iman ka Kangjeng Nabi Lut pamajikan ku anjeun teu iman Kangjeng Nabi urang paman anu luar biasa dipake kadeudeuh jeung kanyaan ku Kangjeng Nabi Abi Thalib tetep bae teu iman geus puguh Abu Jahal geus puguh Abu Lahab dan masih banyak sederetan abu-abu yang lainnya pohara jasa teu iman nu mantak ulah kaget lamun itu bapa nama cenah kiai pan anak kakara kiai atuh anak Nabi lain guna non cenah boet teh nyeleu bapa nama cenah luhungnya tapi anak nama tukang judi kos ya ulah loba omong geus kitu diciptakeun anak ku Gusti Allah masyaallah inggis ye urang lamun digali kos kieu penciptaan Gusti Allah ieu adalah hak Gusti Allah kumaha Gusti Allah bae masyaallah teh batak engke bagi dua sapanta nu iman nu meunang pituduh sebahagian nu teu iman nu meunang teu beudang pituduh ta ieu kabeh horenganan nu teu meunang pituduh nu tadi diomat-omat teh kade cek Gusti Allah la yaftinannakum syaitan ulah kabujuk rayu ku rayuan setan
mantak ti dieuna nu mantak parikon haqqu alaihi dolalah ieu teh meunang kasasaran manehna mah innahum muttaqadus syayatina auliya min dunillah sebahagian anu meunang kasasaran mabok aya dinyana judi aya dinyana zina aya dinyana bahkan teu percaya pangeran teh Gusti Allah padahal nu ngahirupkeun Gusti Allah nu ngurus Gusti Allah tapi nyana teu percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Gusti Allah urang mah kuarikan nu normal ieu heueuh nya herannya urang mah heran ka josbus padahal manjana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi nyana teh iman ka Gusti Allah heran nu dianggap kamari ieu sugan teh si Obama bakal iman tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah George Bush Bill Clinton datang ke urang sugan teh mah bakal iman oranganan kos kitu padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir tapi si Junaid mah urang lembur teu nyaho ka ler kidul ka Hollywood teu nyaho ka Citra teu nyaho kopeahna ge ganti-ganti geus beureup ka masjid deui menyaho ka pangeran mun ditanya Junaid ka mana masjid nek naon salat nyembah ka ka pangeran sia titaku saat nyembah aing menyaho bae ngaji sugan titaku masih maing ge ngaji lain sia ibadah ka Allah menang tasa menang tasa ngaji mantak ke si Junaid bisa andasa jawabna sia mun salat titaku masih maing masa kadang nita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah emang sia ngaji di mana aing mah pesantren 20 tahun palingan sia bisa baca kitab henteu aing baca kitab mah bisa emang sia di pondok lah keur mah aing mondok nonton TV bae aing tapi teger batin tuh iya urang mah ieu Namrud nyana nyahueun pangeran teh Allah Firaun mah tadina mah nyahueun jasa malah pangeran teh Firaun ngan kabelah dina takabur aja jantung aku pangeran jadi kan aku pangeran tadina nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal Firaun nyahueun tapi kabelah dina takabur aku pangeran pangeran kecuali aing awas ya aing bisa ngahirupkeun bisa pangapaeun coba kos kumaha dua jelema nu hiji ketrok paeh tuh nu hiji diantep hirup aing pokona mah cak aing paeh cak aing hirup aing mah bisa mehan bisa menghirupan cak anu neuleuh otakna sakitu doang pangeran eta pangeran Firaun eta kos geus awas pokona mah nun teu ibadah ka aing paehan ku aing ibadah aing pangeran masyaallah aya nu ngomong apa pangeran sok ngising lalu ngomong besi ditanyakeun doang ai pangeran keur kumaha tuh keur ka WC urang boga pangeran ngising teresepannya tapi kan Firaun ngising Namrud ngising nya pangeran ngising tapi tetep aja aku pangeran Masya Allah innahum muttakhadus syayatin nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan jeung setan ittaqadus syayatin musyawarah nya jeung setan dipilih bendera koneng ya borong ya mana deui tuh cak sia teh bata ieu ittaqadus syayatin auliya min dunillah haji wa yahsabuna annahum muhtadun nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu menang pituduh teu karasa bahwa nyana di jero kakafiran teh pajar teh bener teu ngarasa di jero kamusikan teh pajar teh bener boga rasa bener bae nah ieu gara-gara setan nu mantak sing hade di awal lagi awas setan mantak ka dieu nage ieu nu mantak kabagi dua lantaran ieu jelema teh terjerumus ku gangguan setan ku ajakan setan urang sing teger ku ari antar ka mana ye cilongok nek naon ngaji keke tungguan iya mana ada oh bener kayak tungguan lah makanya pakai samping kan gantilah ke celana ke celana ayo guys cak bawa depan cina gaji engke ye aya perlu saya segede enggak tahu syaitonir rajim setan
bisa bae eta. Ya Allah, dek ngaji tengah jalan aya nu ngajak ka Karang Bolong milu. Aboh, udah kira-kira dek ngaji aya nu ngajak bisnis milu. Kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae dek dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka dohor jang ka akhirat ceuli aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mata aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim hate aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul ja ieu teh ti Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu terus bae dieusian ku dunia bae dikunci ku aing sia toko geus pokoknya nama datang kantor aing ngaji tak kadanan ku kitu jelema modal salat teh modal salat ulah haju HP di bawah HP ku aing sia deuk diteundeun heula sakedeung aing saparapat menit ku aing parapat jam leutik teh saparapat menit mah saparapat jam aing pepegatan jeung sia ulah sok neng-nong sia heula diteundeun ku urang di imah ulah dibawa ka masjid ulah itu teu kuateun ka masjid bae kudu HP dibawa diteundeun di hareup Allahu Akbar deuk eureun ieu haram ai teu eureun neng-nong bareng di deuleu remotna etana dangdut goyang lain Allahu Akbar kabiro kan teu bisa tak kos kitu tah HP ku aing digeuteun lah sia tah 4 jam setengah jam geus pepegatan heula komo urang dek jadi wali Allah titah pepegatan secara total jeung makhluk jeung dunia ulah dipinuhan hate urang ku makhluk ku dunia pegatkeun ti urusan dunia jeung makhluk ulah aya nanon hiji be Allah ngomong bisa praktek coba ese jasa nu mantap fikih mah ku urang teh bisa diperdebatkeun usul fikih bisa diperdebatkeun politik bisa diperdebatkeun ekonomi bisa diperdebatkeun budaya bisa didiskusikeun dan lain sebagainya hiji ilmu tasawuf anu jelema suluk geus boga rasa moal bisa didebatkeun hese sebab naon perasaan geus pindah asa deukeut jeung Gusti Allah moal bisa didebatkeun moal bisa didiskusikeun hanya perasaan jeung Gusti Allah asa ngadenge asa didengekeun ku Gusti Allah asa dideuleukeun ku Gusti Allah asa neuleuk ka Gusti Allah keindahan anu hese nyaritakeunana beungeunahkeun biasa pokona mah deuk beurang deuk peuting teh terasa aya Gusti Allah teh mun nyaritakeun terasa aya teh kapan perasaan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah teh leuwih deukeut tibatan tulang tibatan urat ganggerong eta teh lain carita tapi na karasa nu mantak teu bisa didebatkeun mantak hikam mah nyaritakeun teh eta teh nyaritakeun rasa jeung berbagai-bagai kitab-kitab sufi mantak beda-beda caritaan sufi mah lantaran manehanana teh keur aya dina sama Allah karasana keur aya dina ilmu Allah karasana keur aya dina korbu Allah karasana dan lain sebagainya engke ahli sufi jeung ahli sufi ngobrol padahal sarua pada jadi wali Allah ngan nyana teu bisa ngungkapkeun sebab naon perasaan beda-beda ngan aku rasa deukeutna jeung Gusti Allah naon eta eueuh makhluk kan di jero Allah di jero hate eueuh makhluk eueuh dunia urang cicing di dunia tapi urang teu berpikir kana dunia urang cicing jeung manusia tapi urang henteu boga pikiran jeung manusia jeung Allah kakarat geus ti dieu mah bakal dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah tah kadanan ku kos kitu mah heulanana ieu ulah-ulah atuh geuing setan urang lamun geus datang ka dinya mah setan nih diome ku urang setan bisa diome urang lamun datang ka derajat di dinya tah urang geus pisah hate plek eueuh duniaan eueuh makhlukan setan kan kadeuleu ku urang diome ku urang digere sia ku aing sia aduh naon sia setan ulah sok digere-gere kieu ceuk getek alah sia sok ngagoda aing sia ka jeung ieu moal sia naon atuh cicing di dieu keur ngalilimpi doang ngalilimpi teh ada kagoda kan ceuk awas ya koy bisa diulinkeun ku urang setan indit sia ka ditu indit moal kagoda waliullah eta geus hatena mantep jasa Allah doang plek mantep tah lamun encan datang ka dinya kakara
setan cicing di pundung, cicing di pundak, cicing di biwi, cicing di buju. Lamun awewe malolobana cicingna tadi dia tadi bool jeung disusu. Jadi lamun awewe leumpang teh sanajan eueuh susuan kaduna gede bae. Eta setan. Susuna gede amatnya. Cek setan. Haji Junet yeuh. Padahal panjenengan teu ngagemblok teh naon leumpang tapi kaduluna waduh epok cendol. Parah. Tah setan teh kos kitu. Ya Allah, ya Rabbina, iya sih ade bisikan-bisikan setan. Sing ade urang moal kebeli hirup, mantak kayak inu mantaknya na aya fariqan haqqa alaihi dhalal innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah. Nyana ngajadikeun setan sebagai kekasih, sebagai sekutu, sebagai babaturan, nyana berkoalisi lah jeung setan sehingga nyana ieu bisikan-bisikan setanna per detik per menit kumaha cak setan bae. Lamun waliullah mah kumaha cek Allah ilham ngaranna ke dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah, dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah. Langsung komunikasi waliullah mah jeung Gusti Allah. Ainya nama langsung komunikasina jeung syaitonir rajim. Jeung setan-setan ta ieu sing hade sakumaha ti awal geus dicaritakeun setan. Na ieu ulah kagoda ku setan sakumaha bapak moyang anjeun. Ieu geus sing hade ente ulah kagoda ku setan, naudzubillah datang kaluar tina hak, kaluar tina kabenaran ya ne datang ka murtad man naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Jaga baik-baik sing hade. Nah, ieulah nu pertama baheula Kanjeng Nabi titah ngabebener budaya Arab. Titah ngabebener karakter Arab supaya sesuai jeung Al-Qur'anul Karim khususna ka urang Arab, umumna ka urang kabehan. Tinggal urang kuari introspeksi diri hati-hati lalaunan sebab urang hirup kuarit ngaler kidul ngetan ngulon deuk nungguan aja. Oh,